Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abuna Pisah. Wal khomisata sarota sareng ari anu ka-15 na eta atas 5 saniyatu maca salam anu kadua alal masyhuri netepan kaul anu masyhur fi raudhati anu tetep dina kitab raudhah illa ayya ridho angin anyar lahu kaya jalma akibal uladina sabada maca salam anu kahiji naon ma perkara yunapi anu nganapikeun ieu ma salatahu kana salatna ieu jalma payajibu mangka wajib naon al iktisoru ngaringkes alal ula kana salam anu kahiji wadalika sareng ari itu ma yunafi eta kaan khoroja sapertikeun lamun kaluar naon waktul jum'ati waktu salat Jumat ba'dal ula dina sabada salam anu kahiji awin kodot atawa narima beak naon muddatul mashi mangsana ngusap sapatu aw saka atau mang ieu jalma fiha dina itu muddatul mashi aw taharroko aw takhorroko atawa soeh naon al khopu sapatu aw nawa atawa niat saha al qasiru jalma anu ngosor kana salat al iqomata kana mukim awin kasapat atau narima kabuka naon auratuhu oratna ieu jalma aw sakoto atawa ragrag alaihi ka ieu jalma naon najsun najis layu pa anu teu dihampura naon anhu itu najis aw tabayyana atawa narima pertela lahu ka ieu jalma naon khotouhu salahna ieu jalma bil ijtihadi dina ijtihad aw utikot atawa diperdekakeun saha amatun amat maksu patarrosi anu dibukakeun sirahna wanahwihi sareng bangsana itu roksi aw wajada atawa manggihan saha al ari jalma nu ditaranjang sutrotan kana tutup-tutup wayusanu sareng disunatkeun ida ata di mana-mana maca ieu jalma bitaslimataini kana dua salam naon ayab sila misah ieu jalma bainahuma antara itu taslimatain kama sapertikeun perkara soroha ngajelaskeun bihi kana ieu masaha al-Ghazali Imam Ghazali fil Ihya dina kitab Ihya wa antakuna sareng kedah kabuktosan naon al-ula salam nu kahiji eta yaminan kabelah katuhu wal ukhra sareng salam anu sejen eta simalan kabelah kenca multafitan hal nangalieup bi taslimatil ula dina salam anu kahiji hatta yuro nepi ka ditingali naon khoduhu pipi na ieu jalma al aymanu anu belah katuhu ieu khod faqot ngan sakikituna wa pitaslimati saniyati sareng ngalieuk dina salam nu kadua hatta yuro nepi ka ditingali naon khoduhu pipi na ieu jalma al aisaru anu belah kenca ieu khod kadalika halna nya kitu pakot payab tadiu tuluy ngamimitian ieu jalma bisalami kana salam mustaqbilal kiblati halna nyang hareup ka kiblat summa yal tapi tuluy ngalieuk ieu jalma wayatimu sareng nyampurnakeun ieu jalma salamahu kana maca salamna ieu jalma bitamamil tipatihi kalawan sampurna ngalieukna ieu jalma nawian halna nganiatan bisalami kana maca salam alaman ka jalma iltapata anu ngalieuk ieu jalma huwa tegesna ieu jalma ilaihi ka ieu man min malaikatin nyatana malaikat wa mu'mini insin wa mu'minae insin sareng dua golonganana dua nyatana manusia wajinin sareng jin payanwi tuluy nganiatan ieu jalma hu kana itu salam bimarotil yamini kalawan balikan kabelah katuhu
alaman kajalma an yaminihi anu tetep ieu man aya di belah katuhueunana ieu jalma. Wa bimarrotil yasari diatapkeun kana payanwihi bimarrotil yamin. Wa bimarrotil yasari sarengan niatan ieu jalma kana ieu salam kalawan balikan ka belah kenca. Alaman kajalma an yasarihi anu tetep ieu man aya di belah kencaeunana ieu jalma. Wayanwi sarengan niatan ieu jalma hu kana itu salam alaman kajalma kholpahu anu tetep ieu man aya di tukangeunana ieu jalma. Wa amamahu sareng hareupeunana ieu jalma bi ayyihima kunu mana wae dua salam saa anu karep ieu jalma. Wal ula sareng ari salam anu kahiji eta aula leuwih utama. Wayanwi sarengan niatan saha makmumun makmum arroda kana ngajawab salam alaman kajalma salama anu maca salam ieu man alaihi ka ieu makmum min imamin nyatana imam wa makmumin sareng makmum payanwi tuluy nganiatan hu kana itu rodun sahaman jalma ala yaminil musallimi anu tetep ieu man aya di belah katuhueunana jalma anu maca salam bitaslimatis saniyati kalawan salam anu kadua. Waman sarengan niatan ngajawab ka jalma ala yasarihi anu tetep ieu man aya di belah kencaeunana ieu musallim bitaslimatil ula kalawan salam anu kahiji. Waman sareng kajalma kholpahu anu tetep ieu man aya di tukangeunana ieu musallim wa amamahu sareng dihareupeunana ieu musallim bi ayyihima kunu mana bae dua salam saa anu karep ieu musallim. Wa yusanu sareng disunatkeun lil makmumi pikeun makmum kama sapertikeun perkara pitahqiqi anu tetep ieu ma aya dina kitab at-tahqiq. Naon alla yusallima ulah maca salam ieu makmum illa ba'da pirogil imami anging dina sabada paragatna imam min taslimataihi tina maca dua salamna ieu imam. Paslun wallahu a'lam bishawab.